nih. Sebelum kalian tonton video ini sampai selesai, gue stay di rumah aja ya teman-teman. Dan kalian like, share, and comment. Giveaway yang kemarin itu salah teman-teman. Ternyata itu handphone kas me and me. Bisa disebut. Aduh, ayo. Gawe tegas 7 bulan. Can gajian kene wae. Coba mbak aing kereng di 7 bulan kumaha. Komplain ke si bos ah. Bos, kumaha teh? Uing gawe geus 7 bulan can digaji kene wae. Terus teh kabar-kabar nya dina yeuh. Mau gambar kada? Boga besan desip. Jangan teh maka asup. Mbak orang geus kabar-kabar kumaha geus 7 bulan ya. Bila arek nyokot bae nak. Ya. Murah tuh mah. Ada di jalan nak. Ada di jalan. Oh, siap. Jangan enggak kolot juga. Aduh, ya duit kos lo, bay. Mantap ya. Aduh, ya. Duit. Enak banget masa. Ngajakan yang ini ngabuburit sugan ya. Bisa mangmelikun comroy boga duit kim. Cai ya. Kebenaran aing terus. Kunaon sih teh? Ya puasa. Ya Allah. Aduh, aing poho nya ya. Untung can ka inum sia. Belagu sia mah. Bahaya wa. Si Buyo geus nyahoeun anu ngeroyok manehna. Wah, bener sih ya. Heeh, caduk sia. Emang aing beungeut nangkos nu nipu nah. Bahaya oge. Aing kamari digebugan si Buyur. Terus Si Kebo iiluaneun. aing watir kana si Jama emang kuduna kitu juga. Digebugan we asa. Caduk lah sia. Telat sia mah. Emang aing teu kawas ieu teh. Kunaon sih teh? Nego gila. Wah, tuh tepa budak 2. Si Naman si Rojak tuh. Sahur, woi. Udah habis teh. Woi, sahur. Sahur. Wah, itu budak gelok sugan ya. Burang-burang sesauran, ganggu orang molor deh. Itu mah budak lu kemari kurang disikat. Itu si Rojak tuh. Yang si Naman, anu bogan kali aing. Nyawa teh sia. Henteu ternyata meni goreng banget cinaman teh. Kos podol emang nage. Kumaha lamun urang heula ya. Mereka. Wah, ide buruk tuh. Ide bagus caduk. Kumaha ke lamun ke peuting urang sing sieunan. Budak 2 tah. Heulah halus, beh kapok kita budak. Jiga Neng Lasmi. Itu si Samuel. Teka mana Neng? Aik meuli caneteun yang buka puasa. Aduh, kebenaran tuh. Ayolah bareng. Ayo atuh. Ayo, gua asam di belanjaan. Ah, bisa wae. Dengan kok saya itu. Aku takut. Mungkin gelis wae. Aing geulis. Teu waras sugan sia teuing. Nang kayak itu maksudnya tuh. Betul. Kadang-kadang Aing balik deui nya dah. Nam siapa mangkat deh. Ngan ge. Duh, Neng Inem. Wajahmu makin hari makin cantik saja.
Mukana ieu meni berkilau kos nanti keramik karak dipel. Bersinar. Idi siapa? Bulan puasa oge ngagombal we. Mengulah kara, teu dosa ieu da. Panadilan, mau dosa. Ngagombal ge. Ah, jalan kampung maneh mah. Ngabuburit yuk ah. Ieu cuaca kos rada ngadukung ka urang. Ngabuburit ke mana atuh? Tuh ka mana we bebas, ai boga duit mah. Tempol ge. Ini kandal ieu. Usaha eta mah meureun. Tempo we. Tuh. Tuh na ieu 1 juta mah sugan. Arek mah. Hayu atuh. Bener nya? Heuh. Ieu cek landa kedeng aing mandi heula. Naon ieu teh, Wan? Oh jang maneh we. Oleh-oleh. Duh. Ila geuning ning inem teh. Sampai poin kai mana? Nam. Mana dok teh? Nam. Assalamualaikum. Geus siap, Can? Ayo yuk. Ayeuna sebelah. Cuaca teh tadi ngadukung ayeuna rek hujan. Gaskeun. Iya mantap ya. Sampai kuma cangkel tuh Saeutik lan. kadang dagon di dieu nya Ka mana? rek modal lah biasa Ih, geuleuh siapa? mantap ya. Nam. Ingat ngomong sesuatu ya kan. Ngomong. Gue nyanyi. Sebenarnya paling geus lila ya teh. Ngomong kieu. Ti pertama orang nempo mana. Wis beda lah gitu perasaan orang ini. Orang teh sok rindu ka mana teh. Jujur euy. Rinduna ya lain rindu biasa. Rindu tak terkendali lah pokoknya. Membuat tewek kulit ikan tak berdaya. Dek tuh mana jadi kabogoh dewek. Siapa nembak teh pakai modal? Emang aing embe. Dah, itu saya jadi kabogoh aing. Heeh. Bener sih ya. Heeh. Woi! Woi! Lancar sehat. Sehat aing alhamdulillah. Oh, gante kurang obat. Kan ai bunga aku mahnya. Kira jadina orang kawin. Kagak. Kemana iya, Pak? Aing teh nyangka nam sebenarnya mah. Teu nyangka kana ieu teh. Kepeting mah mimpi ditinggalin ku mana. Ayeuna malah jadi ya. Terus enak paket ah. Ayo orang jalan-jalan lah keliling dunia. Wah. Berangkat.